Cek dawuhana para ulama ari perkara hidayah eta aya 5. Kahiji aya anu disebut wujdan, hartina wujdan eta naluri atawa insting eta dibikeun ka sakabeh makhluk anu hirup, seperti nangisna bayi dikala keur lapar eta teh petunjuk atanapi hidayah nu ngarupakeun insting atawa naluri makhluk hirup. Aya deui hidayah anu melalui hawas atawa hawasi, hartina panca indra nu dirasakeun ku panca indra eta oge petunjuk atanapi hidayah. Seperti urang minum kopi aya rasa amis, tah ku rasa eta nunjukkeun bahwa dina diri kopi ngandung gula, ngandung madu. Eta hidayah nu dirasakeun ku panca indra jeung contoh lain-lainna. Aya deui nyaeta hidayah akal atawa hidayah akliyah anu dirasakeunana melalui belajar, melalui berpikir, melalui logika. Ta eta dirasakeunana ku anu berakal. Seperti saenggeusna urang belajar, saenggeusna urang berpikir jadi ngarti, jadi bisa, eta oge hidayah anu ngarupakeun akli atawa akliyah. Aya deui hidayah din, hidayah ad-din, hartina petunjuk anu ngarupakeun agama, seperti Al-Qur'an oge hadis oge dawuhana para ulama. Terus aya deui hidayatut taufik, eta ngarupakeun hidayah anu tertinggi, hayangna urang, mampuhna urang ngamalkeunana urang kana kahadean.